if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Oh, juragan, oh. Siap Padli, anu jadi bos teh pan aing meureun mah aing ngododorong. Pan meren juragan teh bisa moto. Atuh sia turun tadi. Kamana ieu neangan duit? Geus terek setor deui wae badanna nu hiji. Lunas nu hiji, insan kudu ka mana tuh ieu? Punten, juragan. Kumaha enak juragan urang ieu? Geus euy geus icah mah. Ayo, Kang geus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain eta kana kamari sapoe meureunan. Pan aing nu boga duit. Kumaha ge boga duit teu menang. Rek sapoe ge. Aduh, kumaha? Pokona mah aing mah teh yang nyaho. Yuh, Kudu aya-ayeuna lamun eta lain Padli motor eta lain. Oh, eta bener juragan. ai, ieu kumaha tuh mana Bawa. budak teh nyahoeun. Siap, Waduh, juragan. eta motor di bawah. Cok, utang tanya Pak. Padli, Tuh, juragan, bener tuh. 10. naon sorry eta 10. Oh, bener benernya. Tuh, tanya ke si Ica. Utang Pan kana kamari meuneunan juragan nginjem teh. aing mah teu hayang nyaho. Pokona mah kudu meunang ayeuna. Heuh atuh ayeuna mah kieu we lah juragan minta tempo nepi ka isukan sugan aya nu mere. Pan maha kacangna ge. Eta mah tempe meureun. Kumaha aing nu boga duit. Kitu geuningan juragan mah. Heuh ayeuna mah kieu we juragannya. Ayeuna mah arek eta heula uing arek istiar heula. Teu isukan we lah temponya. Awas ya mau bohong sa Ica sia. Moal, heeh. Pokona mah Padli, beres Siap. tempo. Sugan cenah ge. Siap, janjinya. Lamun eueuh tempo, bawa motorna. Oh, bener Ieu eta. teh motor ieu. Siap. Ah, bener eta, bener juragan. Heeh, laku 5 juta na. 5 juta mah laku ieu. Lakunya. Ingin jam sabaraha si Ica? 10 nganceng gitu nih eta. Oh, bener ya? oh, laku aing leuwih na eta goceng. Ah, bener. Heh. Geus. Heuh isukan Orang we. balik ini mah. Heeh. Siap, juragan. Oh, orang buat eta lamun teu ngawaro sa Ica, mau ngawado ku aing isukan. Nah, nyokap bekat aing. Lah, Masa tunggu gitu. masih dihipnotis aing pan beureunan. Aing njem ka jelema kismin kieu ku hese. Heuh kumaha atuh geus tempo we wing atuh lah isukan. Oh, geus wae. Tempo. Kau, adil. Ayo. Masuk, Pak. Ayo, juragan. Oh, si Padli. Adil lah, yuk. Nyata, aing. Nuhun, juragan. Oh iya. Kieu Padli isukan mah Siap, kumasia. Pokona mah isukan nu boga hutang tagihan. Sia aing mah teh hayang nyaho, eta mah kumaha urusan sia. Arek kitu rek ge. Aing makmung motoran mengenai soal mah. Bener juragan. Juragan istirahat lah bagian urang suka Oh. juragan. Aya babaturan lah. Pokona aing mah teh hayang nyaho kudu beunang sukan duitna. Tidak perlu motorna gusur. Ah, bener. Sukan mah. Segera telepon. Aya babaturan juragan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Aing ngek maco anu mah. kena bulukel anjing. Kuncina mana? Sama motor anak urang dong kudu dicocokot. Wow, Kapa Haji Udin Juragan Tempe Wow, ai ka dinya. pinjam duit. Heeh. Tugasna aek nyokot motor. Mau didikeun ah sangeus. Hei, eta geuning dikitu-kitu. Hei, maco. Masa kata cucok? Kuncina mana? Gua dibawa ku budak. Diduruk mah. Duduk. Itu gak, gua di mana? Ih, Ih,
modal maco. Lamun urang bisa. Urang. Preman. Aing bisa menangkan motor. 1 unit 1 juta. Ada yang 10 unit mah siang kesana. Makana ulah sampai ke aya kekerasan. Gerak kabiekeun kunci. Kuncina eueuh. Kunci Inggris. Palang. Jauh kumaha aing kumaha aing. Buru-buru lah. Eueuh. Bang, copot. Mancing, mana mancing? Mancing. Ah, jalan. Senang. Senang. Makasih ya. Anjing. Anjing kumaha dia? Mana teh nyahoeun di budak. Aduh, gusti ibu kumaha tuh? Ibu minta tolong ka saha tuh? Gusti. Waalaikumsalam. Kacama bangun kerbung, nggak seserian. Boro-boro bunga. Eta boga motor hiji-hiji geuna nu anak disita. Eta inget teh eta geuninganan bos itu tuh Udin heueuh. Eta geuning make aya premanan sagala. Karak sabaraha poe geus disita eta motor urang. Mana motor budak-budak teh nyahoeun. Urang oge boga. Aduh sing hade ieu. Bangunna urang mah imah digotong. Aduh kumaha atuh? Heueuh urang kudu minta tulung ka saha atuh? Heeh nya eta bingung urang gaib atuh jadi bingung eta hampura urang bieu nyebutkeun seuri ai parasa teh keur bunga. Lah boro-boro heueuh ayeuna kasih haji urang geus boro-boro heueuh ayeuna dibere geus minang ku si haji teh ayeuna geus Lah atuh ayeuna mah urang mah kieu we ayeuna mah urang minta tulung ka saha we urang minta dibereskeun. Da meureun kumaha ge ai hutang mah ku urang pasti dibelaan. Eta geuning. Hei. Happy doh. Alias cek doh. Naon bi? Hei. Ingat ka Haji Udin? Ingat, Anu nyieun duit? ingat pisan. Dah mai inget nama dah normal keneh gitu. Setoran ayeuna mana? Lamun teu imah sita surah. Lah atuh ayeuna mah dah ayeuna mah duit kan menang meureunnan dan nginyeumna oge can sabulan-bulan acan eta teh. Ayeuna pot arek dicopot. Pokona mah wayahna imah kosongkeun. Tadi ge motor si Ece ieu tos di sana. Bae. Yang ai wajar mah jeung nginyeum duit eta imah arek dicopot. Bae. Nampi duiten ji, tentang lantung lah. Si aing mah kos di rumah penting wae kan si duiteun. Atuh panu di tangan ge duit. Tapi bener. Lain pagaweanna loba. Mending kana milu aing ka mana? Urang ka ditu lah. Saha we urang. Atuh asal itu namanya. Gampang. Oh, siap. Ayo. Lah. Ka mana? Tadi kan itu. Oh, kan itu. Tengagas. Mau maju motor oge. Serius? Ya, jadi Warius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi mah mau payu, hujan sobat. Hujan gitu mah. Hujan dulu. Saha ieu? Naon dia naon. Iya puguh Pak Haji. Urang teh nginjem duit. Nginjem duit. Karak 3 poe geus nih. Tadi disita motor. Ngomong teh. Saha? Kumaha? Kita kuing arek digusur. Tanya urusan anak sih mah. Mundur aja sih ya. Aing jelaskeun heula nya. Nih ngan kita tagih kunaon? Tah, jelaskeun anak. Jelaskeun. Dari ya. Kieu urang teh boga hutan nginjem ka si Haji Udin. Lain si Haji. Si bos Haji Udin. Oh, Haji Udin. bandar nang eta. Atuh wanian. Eta nginjem kana cek perjanjian sabulan sakali Pak Haji. Karak sapoe geus ditagih. Ayeuna karak 3 poe geus dicopot motor urang. Nyakueun si Ece mah jelema eta mah emang kitu. Jadi sarua imah urang ayeuna kita dikosongkeun. Teh jeung ieu bareng Teka bahaya. atuh can daun mah ya.
ditipu. Gusti. Saya we usaha dijejekeun anak. Itu si Ici. Si Ici. Eta mah dijieun anak. Nyaho kalau kitu mah teh bener mah nu eta na moal. Cici. Ayeuna pot nyawa eta geuningan teh bencong lah nu kitu mah lain bodyguard. Bencong. Maksudna haji naon? Nu kitu. Omanian cerita kumaha? Arek ikut campur aja. Ikut campur karunya ini tadi. Ai saya mah ditugaskan di ditu titah nagih. Cokot motor ge cokot. Ulah kitu jalan karunya. Hah? Ieu si eta di ka mana? Tanggung jawab. Si Eta teh gitu. Di teangan. Kamu nah heueuh. Warga teh ieu kumaha ieu mah? Maksudnya didinya arek ngahalangan urang apa kumaha ieu? Arek ikut campur kumaha ieu? Terus urusan aja aing Bayar karunya mah motor pan dibalikeun. Oke, urusan aja siapnya mah. Ya, budak eta. Nah, pet naonan. Urusan nama gaji Siap, ya. Oke. kumaha we terus arek dipeuyeum cuman teh. Hei, ayo atuh. Encah we. Oke, capek. Si Eta tah geuning ayeuna mah. Bener. Dak nyeremkeun apa haji ayeuna mah. Makan, Cak. Eta Si RT keun mah. gitu. Kabur. Genting lah. Pengen dieukeun lah. Coba dang. Langsung mah gini hese. Mau dendam haji. Ini mah lasok nyiem deui bisa ditipu. Motor dilapur. Karunya nya deui. Hah? Ayo duit. Nang karuta anya. Ate kita naon mah payung dah gimana? Mau we Pak Haji mau. Enak mah geusnya. Ulang nyiem deui gagal wae nya. Hah? Heeh. Karo Aman ai kitu mah. gantian. Tadi dari gantian ka jelema itu. Ayo. Ayo ke karunya. Bewe karinya mah. Ulah nginjemkeun. Ayo jeung Mas salah teh eta salah teh. bayar langsung ngerakeun haji karena membutuh haji tanggung Tahu kan tadi nama ada urang tadi sekarang di Gi murag. geunteng Oh nyai kana duit. ayo we anya Pak Haji nuhun Nuhun, iya. nya. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin dituan Pak Haji nya. Tebus motor tebus. Mudah-mudahan ya Pak Haji panjang umur sing sehat selalu lah. ulang sok ulang tahun Pulang gening daun. aing mah sok ngaran yuk lilin nganaonan haji mah Oh, tara niup lilin Pak Haji. yuk obor Bagus eta. kapan kena irung yang dimarek Lilina leutik teh teu sumat. Dipindahin aja. Assalamualaikum Si RT haji aya geuning. biar dia anu laporan si Hana biar laporan ka dieu Jomet bener pae. si Hana biar alo cenah aya nu ribut-ribut di Mas Eci Cici. kan engkos papanya ya mah lain saya naon tadi kering-kering pan eta si Hana bila datang ka ditu jeung si eta jeung si kamu si kabdai teh laporan ka aing cenah aya ribut-ribut pan wilayah aing beuneunan Pulang teh yang duit. iya munana tah ieu salah naji ya ka RT mun bebe jama meureun moalnya terugi mere goceng ka RT aman urusan Lawan kumpulnya tuh jeung duit aing ngambil mun bebe duit pan gigi RT mah nu pae ge duit iya teh. atuh tadi duitkeun mah hese lalu pangsorangan mah karunya mah ngomong RT mah nu pae. RT mah geus eta ngomong mah duit kumaha eta Iya teh pamere. Pamere Si keur mayar Haji hutang. keur mayar hutang. tadi. Nah, RT mah teu bisa ngurus. Teu pan nu laporan makana cek desa oge gini tong urusan nu kieu nya urusan KTP ge kudu aya tanda tangan RT kudu aya tanda tangan Surat pengantar. tah eta gunana struktur kenegaraan teh kitu cek tadi nama teu laporan ka RT ge dah geulak dadah. Aduh aing si boy Balik ka aya Pak Haji. balik
Itu beli obat. Astagfirullah. Geus beakeun. Beres haji bede. Aing geus nang ka imah. Hah? Aing mah mau balik ah. Haji nuhun. Aman deh je orang ya. Alhamdulillah iya. Alamin. Urang bisa ieu. Ya urang bisa bayar hutang. Untung sok sieun kanyahoan mah teh budak eta Eta teu nyahoan urang teh budak bangun mah. imah ditu. Urang bayar ya hayang Ayo, bareng ya. Oh, kurang bari ngomong tah. Motor meureunnan urang. Ati begaan batur ge